Palayung gambreng. Tanya nih Eleng. Jaga. Jaga guys, sendalnya kumpulkan. Ya. Kumpulkan, kurang eleng. Nah, sendalnya. Bener aku. Pusing lah. Ayo pusing lu dah. Sia, pusing bae hirup. Kenapa tuh sia? Papada boga wewe minta baju lebaran aing keur nganggur kieu aing mah. Kieun bae tuh ku karunggo ni bleubuk. Poloon yang kebeunang. Nutan sih nya mah. Cas aing. Ai ti kumaha lu? Naon? Ini ngahan dia barudak. Sia rese. Ya kenaha. Rese. Beunang si Reja. Beunang. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. One, two, si Wawan nyeri huntu. Musik. Besok kita akan berpisah. Lagu Desi Keriting dangdut mah. Lagu Malaysia bae. Dia pentil buta. Salah lirik anjing. Lagu eta lirik aku masih podeh. Iya. Isabella. Isabella bener dah. Heeh. Eta pentil buta air. Balas, Bos. Alhamdulillah. Wah, Nah, bos, enoe kan di mana noe? aing biasa geus kena Covid. Woi, jadi Jaga kepengen jarak. Lain aing maksudna. Oh, gua tahu. nih. Aing duka di dieu. Lore nyong saung tah di luhur. Oh. Itu kan. Jadi nyeuneuh ieu. No. Biasa, Bos. Aing di dieu atuh di belah. Rek ngaron curhat, Itu Bos. umpan Ayo bae sancannya neng, hangge kok dini deui nu benerna. Iya, nu Si kami habis ya mah goblok. Atuh aing deukna dindi. Dieu dina teh batu. Kumaha Can? Tindi. Dir. Biasa bae ngalantung, Bos. Antung Teh. Yang curhat teh, Bos curhat. Curhat mana tuh nya nih? Ya biasa, Bos lah masalah Jadi, mewel. bola nya mah bukan aing di rumah tangga nya teh. Jadi kieu, Bos. Pada boga wewe panenna teh ngarepan bulan Ramadan, Bos. Karuhan. Munggah ke kedeng ge. Oh. Cuman awewe teh geus nagih minta baju lebaran, Bos. Aing pusing ge. Nyeuna usaha teu. Ya eta makana, Bos. Awe nyeuna nyaho nya usaha tateuna. Tuh si Bos, tadina urang ngakuna Pait. ganggu bae jam curhat teh. Jangan nukeran oyo urusan sigana penting ya. Urusan masalah perawewean mah tenang ka aing. Kumaha terus. Jadi Aisyah we mah nyahona urang teh gawe PT, Bos. Naon nya nih? Age nyaho nya teh. Hees isuk udang peuting, hees isuk udang peuting. Pamalesan pan ieu teh. Atuh bodo satik mah tanai, Bos. Jadi kan awena supaya tambah sayang teh, Bos. Iya. Anak kitu bae nya neng. Ngomong bae gede ka wewe sia teh bustam nu gede mah, sia mah ngabustam bae. Tah terong atah akan. Atuh dah kumaha, Bos? Ayeuna urang lamun kos kieu bae mah sesuai kenyataan mah teu menang-menang, Bos. Lahir urusan awewe mah ulah kitu. Nu ngaranna bangke. Non lambat laun pasti kaambe. Ulah sok ngaku-ngaku PT bisa ayeuna bae nya nih murung aku gelas gitu. Ngomong-ngomong ieu terong pahit ya. Ini mau gawe nya kan tuh candahar jadi teh, Aing Bos. can madang. Bukan. Sini mah Masalah anak itu, Bos. Da kumaha tuh? Urang eueuh duitna. Aing mah pusingna teh. Aing dijodohkeun. jodohkeun jeung mending.
Atuh jeung awewe tapi teh nya teh ting awe asli ting teu mah. Ayo soalnya can kapanggih. Aya liangan. Gua aing can kapanggih sia mah liangan kumaha. Itu soalnya itu percaya ya. Ari si Nonoe mah tibahalana aing nyaho. Main mah karek kenalan bege jeung awewe. Awewe rek sukan ganti ngaran, mau dipanggih. Atuh saking ku nya teraku lah gitu. Tuh. Lain. Tuh siap teh. Tapi nya santana geus pernah ketemu. Can makana. Kita sigana teh awewe go ibu sukan heuh. Nu aing PC. PC pugu aing nomor kitu boga kumaha PC sia mah. Minta nomor WC ke nomor naon ah. Aing mah loba nomor naon eta mah nomor jam teh pararugu. Bos ayeuna mah awewe urang mun diajak PC ti puting teh daekeun kudu mental dulu baju. Tamai masalah minta baju, awalnya nih bangetna geus kembali ke pengaturan pabrik ari penting mah. Itu Reset. Jadi lamun urang mah HP-na, mun HP mah di reset. Soalnya ari urang mah didangdan, namun penting geus kembali ke pengaturan pabrik bangetna. Jadi embung kana PC-na rungkad intina mah. geus bos. Gelis-gelis ke ari ngaha nginjek-injek harkat martabat laki mah erek naha ayeuna mah kieu no nya ne sakitu mah teu goreng-goreng patut ieu rabik banget nya ne komodi can nya ne teu goreng-goreng teuing rungkad gitu. Jadi aing rek mere nyaho ka nya ne nu jadi lalaki ieu angkat harkat derajat nu jadi ngaran lalaki ulah dek diinjek-injek nu jadi awewe sok komo lamun dimanfaatin ku awewe tong daek dihina ulah sakecrak-kecrak acan nya ne ngaluarkeun cai mata gara-gara awewe can. Samir, sama awewe mah ulah. Tapi jika kuat, hati kuat pokoknya urusan awewe. Oh eta. Anu curhat anu bewe sia. Kieu nu aku pan tak kuat ya laki teh. Heeh makana. Inget baheula. Geus bos. Geus nunggus mangges. Curhat anu bewe. Tinggi. Jamu curhat wewe di si bos mah. Kakanta. Ketenang bos, tenang. Lah. Ya, kaje presiden gare urusan cinta bewe kunyu. Tinggal kepisan aing. Jema itu nah milulumpat.